dengekeun keur sarariah para pamimpin. Tah ayeuna geuning nya geus sepi nu dararemo. Heug mikir sia teh jadi pimpinan teh atuh. Lamun ngomong kudu ngeunaheun koplok. Hade ngomong teh tah ayeuna geus sepi. Lamun dina hiji waktu ieu ngomong kudu dipikirkeun heula. Ulah nepikeun kan nyeri hate batur koplok. Kan jadi riweuh. Cek aing ge gara-gara siar ribut aplikasi ge aya nu ditutup. Tah eta ngarugikeun batur pan jadina teh. Lain mikirkeun rakyat mah ieu mah kaladar. Raribut aplikasi mati. Cing balik nya engke mah jadi pamimpin teh kudu jujur, ulah korupsi. Pikirkeun jelema leutik, ulah mikirkeun sorangan wae koplok. Aing ge da hayang naek pesawat terbang teh, ulah sia wae atuh gantian. Heuh kitu we teh aing mah lah.